Sono balik kan cahaya goblok. HP pati bakal dibabekeun sia. Kopean. Mama ya. Aduh, nang duit di mana Pak menelo bakil? Kita gawe urang jeung si Api. Eta teh marjang ongkosna isukan kudu initna, tapi orang mah hoream da mah init urang mah. Aduh, nuhun pisan Pak, aya jang meuli beak. Oh, juga hari itulah. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Oh, ya kopi. Tadi san beak meureun keburu digoroan tadi teh. Aduh, mantap raya ah. Hei, kenapa sih Adik? Lo basirem pe na TKC lah. Ayo si ata teh seliar ti mana eta tuh? Oh, ti Kulon biasana ngan duit atuh. Anu pikir hade kitu teh kacamata. Oh, di nyawa ya liar mah tuh. Kurang siar. Eta aya kacaan kacamata teh. Oh, meureun. Lain, dak nanyakeun kumaha itu digawe teh. Oh, teh atuh urang teh boga nomor teleponna tuh. Oh, nomor telepon mah urang boga yo. Mana boga HP-na tuh? HP mah boga dicaro barudak atuh lah kan bale make jeung ditelepon sakala sia teh. Lumayan tuh dah. Bayaranana gede, urang geus nguruksa HP-na. Nomorna mah aya tuh. Nomorna mah. Oh, ini sih teleponnya kumaha tuh, bingung atuh. Oh, kasaha minjem atuh. Oh, sugan nanya tuh boga kawauhan atuh boga HP. Bar yo gede we tanahna bayaranana tuh. Urang udah barudak deh, ting aya kumaha balikna tuh HP-na ku barudak. Yang pugu orang mah gitu teh. Tuh. Oh, tapi ya euy. Tapi bae atuh lah tong ditelepon lah. Lah kudu pugu atuh mana we urang sedek milu lebar bayaranana gede. Oh nya milu mah hayang urang ge atuh digawe. Tapi bingung atuh kieu deh kumaha meureun teleponna HP mah. Sambo di sadi we. Oh nya tadi ngulup atuh. Amun dipastikan kieu bawaan ka mana? Oh, tadi terus di kebon, bawaan ieu teh beak. Lain pakat cetahakan heula eta kumaha teh carana? Atuh pikiran kumana atuh? Kasaha minjem ieu? Oh, teuing atuh. Kalau menteri telepon, menteri dibukukan, kan orang butuhkan ongkos atuh. Malah di ditu. Heeh, kok kitu nama geus kumaha teh mentek cekoleh geus tong ditelepon dah, tong diinitan atuh. Wah, lebar aing mah ini teh di telepon mah lagi nyaman. Telepon kasaha nu aya? Oh, sok wae atuh kitu mah. Ingat satu goblok satu yang ngopi teh teh ingat ka batur sih mah. Ulah we pulang da beuna euy duh. Pulang oh pulang. Aduh, kuliah ngopi ya. Nahan Bu Haji. Hebat sampe aduh. Sampo aja jeung kopi. Atuh geus ketang urang mah da geus seubeuh. Geus seubeuh. Wes tara kitu kana kopi. Oh, sok. Weh, kabeneran we Bu Haji ka dieu we. Aya naon kita? Ang butuh Bu Haji lagi nyam HP. Oh. Wah, penting dipake sih HP na ge tuh. Wah, nyam bisa kadang rek nelpon ieu ya, nanyakeun pagawean. Saha eta? Rek nanyakeun pagawean Bu Haji. Oh, jadi ge teh bisnis meureun teh HP na dipake. Ya tuh nomorna. Ya, Mas lah tong ditelepon lah. Moal kudu make eta teh. Ya, saking. Ya. Oh, tah nomorna. Urang. Nges piye tong ditelepon segera mah ribet. Aktif dah Bu Haji. Aktif ya. Ya, segera kita aktif. Halo? Nges piye lah tong ditelepon teh segera mah. Aktif. Gawe. Oh iya Pak, pada noroskeun pada melantai ya. Kumaha sa janten anjing? Oh nya. Iya tuh kumaha apa perkawis ongkosna nya da. Iya. Oh nya. Oh, atosnya dikasih apa, Mang Edi? Oh, nya tuh, atos ke Mang Edi mah. Nya atos saya gitu Pak. Ya, assalamualaikum. Wah, goblok nih ongkos nama sih dikasih Edi ikan ya teh. Wah, ku aing carekan sia. Iya Bu Haji. Deh. Harus juga kita Iya, goblok nih geus mikun tah. Ongkosna. Yang salah sih mana teleponnya dengan gua. Salah kumaha goblok tah geus dari dikeun.
Besok kali kan HP na Palingan telepon buat na. siya ulah di telepon wae goblok. Ano di telepon na teh da kudu ongkosan meureun. Sampai dia di telepon kan gua salah kasia tuh. Besok kali kan mesti salah eta mah. Oh, terbalik wae. Sete. Besok kali kuain sete di balik telepon na. Kok balik yang cahaya udah. Kita HP pake mah di babek na sia. Terus telepon ku sia goblok tah, telepon ku sia tah. Oh, jangan diometin gitu, goblok sih teh, HP batur. Handphone aing sia goblok sia teh. Alam tiada segan sia mah. Rusak handphone. Sia sih atuh dah goblok teh nya. Handphone aing jadi Oh, rusak. dah atuh geus ge cari tong nelpon ku urang handphone mah. Duitnya dihakan ku sia atuh kan. Lapan orang butuh atuh pake meuli beas teh duitnya beas tuh. Ngomong atuh handphone aing rusak dia kumaha sia gantian mah. Teuing teh nyaho eta mah urusan aku teh.